Bismillahirrahmanirrahim. AA nami lengkap saha? Andi Saputra, lahir Bogor, tanggal tahunna 1998. Warga negara Indonesia, agamana pada melan sadi dinten AA wira swasta gitu. Iya. Alamat lengkapna Kampung Parigi Mekar, res RT 03 RW 04 Desana Parigi Mekar, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Res AA teu aya nu lepat, teu aya. Ka Subang bade naon? Bade panjang-panjang teuing bade nikah we kitu. Bade naon? Kasaha? Kaneng Jemi. Siap nikah ayeuna? Siap. Kantos nikah? Teu acan. Bapak saha? Bapak saha? Awan Suwarna Dupi ibu. Aya kene sadayana ngariring ka dieu. Alhamdulillah. Mangga ayeuna neng geulis saha jenengan? Saha? Jemi Riri Rahmalia. Jemi Riri double Rahmalia. M berarti ya? Double M. Mi na Y I na. Iya, pakai Ya. Y. Iya Y. Oh iya. Y baheula mah Y aya mah cenah kitu. Siapnya Jemi Riri Rahmalia. Lahir Subang, Neng. Iya. Tanggal sabaraha lahir? 24 Juli Tahunna 1999. 9. Warga negara Indonesia, agamana Islam. pada melan sadi dinten? Karyawan swasta. Iya. Alamatna Babakan Sapi, RT 8 RW 2 Desa Nabinong, Kecamatan Binong, Subang. Rares? Siap. Neng Jemi bade naon ayeuna? Kasaha? Andi. Kasaha? Andi. Andi. Siap nikah ayeuna? Insya Allah. Siap. Bapak Neng saha? Bapak Tahariri. Bapak Tahriri Dupi ibu. Ibu Endang Ernawati. Araya kene sadayana Iya. anu janten wali Bapak. Bapak Tahriri. Nu ieu Pak Tahririna. Pak Tahriri bin saha? Bin Surwan. Mas kawina Neng ti Andi nyuhun ke naon? Mas kawin. Mas sabaragram. Sabaraha? 15 gram. 15 gram cenah aya. Bayarkeun ayeuna atanapi isukan. Ayeuna wae mangga sok sanggakeun. Ngadeg berdiri engke wae tos akad. Ya, siap mangga. Siap. Para warga anu sami hadir sareng sena pencocokan identitas calon panganten satu acana akad nikah di kawitan pribados badai nunjuk saksi heula painten. Saksi ti pihak pameget saha? Ti pihak istri pangarsanya. Mangga Bapak Ibu sadaya satu acana akad nikah di kawitan mangga urang sami-sami ngupingkeun khutbah nikah satu acana. Mangga saha? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي خلق الأزواج أشياء وخلق آدم وحواء وذريتهما رجالا ونساء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده
Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في الكتاب العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليستجوز فإنه أغض للبصر وأحفظ للفجر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاج. Bapak Naib yang saya hormati, alhamdulillah kepala KUA langsung KUA Binong Subang, kedua orang tua dari Ananda Andi dan Wali Batahriri, terutama Ananda Andi Saputra, juga Ananda Jemi Riri Rahmaliat. Mohon sedikit tausiah untuk menjadi satu bahan nanti kelak sebentar engkau akan menjadi seorang bapak rumah tangga dan ibu rumah tangga. Pertama, banyaklah engkau bersyukur terhadap Allah karena semuanya anugerah, merupakan suatu penghormatan dengan adanya pelaksanaan nikah. La in syakartum la azidannakum, di mana engkau mau bersyukur akan diberikan banyak nikmat olehku, kata Allah. Nomor kedua, banyaklah bersolawat kepada Rasul agar engkau diberikan keselamatan oleh Allah. Nomor ketiga, ibadahlah karena ketaatan merupakan satu tonggak keberhasilan. Keempat, engkau berdua harus saling mencintai bukan dari kelebihan. Nah Andi, cinta terhadap calon istrimu sekarang cintailah dari kekurangan. Nah Jemi, dengarkan, engkau sekarang mau ditikah oleh Andi, cintai betul kalau dari kelebihan, tapi cintai dari kekurangan. Insya Allah akan rukun rumah tangga engkau. Apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala KUA, engkau akan mendapatkan rumah tangga yang barokah, baik dari Allah, sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian singkat tausiah. Terima kasih Bapak Kepala KUA. Mohon maaf dan kembali kepada Kepala KUA. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ayeuna Neng nyuhunkeun diwalian nikahkeun Neng, bareng kawinkeun Neng ka Andi Saputra bin Bapak Awan Suwarna kalawan mas kawina ridho Neng, ikhlas Neng, kangge perhiasan emas 15 gram dibayar kontan. Ya. Wali. Wali. Walian pada ditikahkan. Padanya
langsung paririnya. Siap. Sakali Bapak. Bade naon tebih ti Bogor ka dieu? Kasaha? Jemi putrina Bapak. Mas kawina ngangge naon? Tos tiasa qabulna ngangge bahasa Indonesia. Mangga cobian. Kontan. Kontan. Jawab. Saya terima nikah dan kawinnya yang seperti kontan. Saya terima nikah dan kawin. Kontan. Saya terima nikah dan kawinnya Jemi Rahmalia binti Bapak Tahiri. Ya. Mari kita beristighfar pada Allah dan bersahabat bersama-sama terutama kedua mempelai. Yuk bareng. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Yuk bareng. Asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. 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 Wa atubu ilaihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Andi Saputra bin Bapak Awan Suwarna, Bapak nikahkan dan Bapak kawinkan Jemi Riri Rahmalia, putri Bapak kepadamu dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 15 gram dibayar kontan. Saya terima nikah dan kawinnya Jemi Riri Rahmalia binti Bapak Tahriri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pak saksi, sekalinya. Alhamdulillah barakallahu laka wa baraka alaika wa sama bainakuma bi khair. Amin ya Allah ya Barakallahu Rabbal. laka wa baraka alaika wa sama bainakuma bi khair. Amin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa Amin sama ya Allah. bainakuma bi khair. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin hamdan hamidin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yakabim majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi lizzalali wa sikal karim wa li'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sallallahu صلاة alaihi تنجينا بها wasallam. من جميع الأحوال Amin. والآفات Amin. وتقود لنا بها من جميع الحاجات Amin. وتتخرنا بها من جميع السيئات Amin. وترفعنا بها عندك على الدرجات Amin. وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات. Amin. Allahumma alif bana nama kama alapta Andi Saputra bin Bapak Awan Suwarna wa Zemi Riri Rahmalia bin Bapak Tahriri. Amin. Wa alif bana nama kama alapta Hawa. Amin. Wa alif bana nama kama alapta Subajarkha. Amin. Kama alapta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kharijatal kubra. Allahumma hablana min Amin. ajwajina wa Amin. zurriyatina qurrata ayuna ja'al lana lil muttaqina imama. Amin, ya Rabbana atina ya Allah fid Amin. dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sababaraha lamun teu ngampura kasalahan nu janten jauh sameme hidup duaan menta dihampura ku mama tos dihampura bager beral anakin geura ambah sagara rumah tangga doa mamah nyarengan hidup nuhun mama cekap teteh aa mangga dirangkul heula mamah indung teh tunggul rahayu bapak tangkal darajat muga hidup doaan munjung ulah reka gunung muja ulah reka sagara munjung kuduh ka indung muja kuduh ka bapak kasep gelis saparantosna hidup nyuuh di pangkonan rumaos abdi seueur dosa ka apa belaan ti susruk ti duduk usaha kanggo abdi teu acan tiasa ngawal sakumaha jasa apa ngan nyanggakeun ya Allah pamugi mika welas mika asih ibu rama abdi sakumaha marantena mika welas mika asih abdi waktos apa pidoa ti apa mudah-mudahan abdi peparina dina rumah tangga teh sing sakinah mawaddah warahmah anaking anak apa dedeh gelis dedeh kasep kanyaah apa ngalangkung agungna lebarna pangampura apa langkung ti lebarna sagara beral anaki ku apa didoakeun nuhun apa cekap teteh aa dirangkul apana bari nyarios nyalira mangga aya paripaos induk tengandung bapak tengah yoga nyatana mertua pai parantos wareg bageul ngageser ka ibu mertua hidup teteh ka ibu mertua aa ka ibu mertua mangga ngageser teteh tempangan ibu mertua hidup mangga nyuuh di pangkonan ibu haturan abdi tidak dihapunten samudaya yang kelepatan diri sang katunaan diri rumaos kumawan tur mileuheukkeun putra ibu sanes ku nafsu ananging ku cinta tur asihnya ka putra ibu mugi ibu ulah anggap abdi sakur minantu tampi abdi janten bagian keluarga ibu pidoa ti ibu pamugi rangkep perkara perumah tanggi abdi sing dipeparinan turunan anu soleh bersama anaking anu anyar datang sok sanaos hidup sanes pituin anak ibu tapi ku ibu tos dianggap putranya lira bagus siap beli siap kasih doa ibu nyarangan hidup nuhun ibu cekap dirangkul ibu nak mangga ngageser karama mertua karama mertua teteh kadi karama mertua sedeku mangga apa hapunten abi tina samudaya kalepatan diri sareng katunaan mugi apat nampi abi janten bagian keluarga apa pidoa ti apa nu disuhun ku abi kasep gelis anaking nu anyar datang dedeh kasep dedeh bagelis doa apa nyerangan hidup ngan apa pupuju bisi sawaktu-waktu parahu rumah tangga hidup oleh ulah kendat ngadoa ka Allah subhanahu wa ta'ala beral anaki ku apa didoakeun pisan hatur nuhun apa cekap teteh ana mangga dirangkul apa pamitos cekap mangga ngadeg teteh kali aa Bapak Ibu hormateun sim kuring rupina rengse acara sungkem panganten urang dilajengkeun kana acara salajengna masih calik ibu sareng bapak aa sareng teteh mangga ngalih ka urang lajengkeun kana acara sawer pangan patriku akan nikah sangkan ditrim sangkan asih
dibungkus heula ku plastik tapi tong plastik nu ieu seueur di alfa oge kartos nek nunduk buka sapatu balik ka tuhu bakti istri tetap kami mangga buka sepatu nah etangan katilu hiji dua tilu oh cekap basuh nih salit tah basuh jempol lah mohon tong cibruk teuing basuh kayak lapna lebatkeun deui atos diangkat si nengna kasep tulis dangukeun ieu teh ngandung siloka namina kendi kendi didamel tina taneuh di beuleum aya cayan urang teh salaku manusia intina panginten didamel ku Gusti Allah tina aci taneuh seuneu jeung cai kendi dibagi dua bagian anu luhur disebat hulu kendi anu handap disebat bujur kendi hanya bak bujurna cepengan bujurna panangan dua kumaha raosna nyepeng bujur kendi tiis mun hayang haneut aya bujur katel neng cepengan huluna tong asa-asa bageur sok nu hulu nu neng eta mah tah kitu geuweuweuk neng aa dangukeun dina rumah tangga istri sareng pameget caroge teh sareng bojo kedah kompak ayeuna dilatih kakompakan rada mundur lamun saur abah angkat hiji angkat ka luhur lamun dua dadetkeun ka handap tilu digoyang-goyang aya cayan kana bente siap coba heula hiji ka luhur dua ka handap tilu digoyang-goyang hiji ka luhur dua ka handap tilu digoyang-goyang kangenaheun goyang sia ada kira dipupuskeunana hantem we digoyang siap hiji ka luhur dua ka handap tilu ka luhur opat bantingkeun eueuh tanaga jauh-jauh ti Bogor loyo teuing coba ka dieu sing semangat atuh panyanakeun teteh punten Gusti nu Agung kemang minum irek geurah singyaan atuh siap hiji ka luhur dua ka handap tilu ka luhur opat bantingkeun Gusti nu Agung ngobata teh kadang ngobata enten balai ya Allah di mana-mana lamun dibantingkeun teh bujur anu remek aya naon bah kunaon hulu anu sompel waduh ilaha illallah can Abdol euy bujurna masih weweg mantakna oge olahraga siap cepengan duaan tah bantingkeun kana eta siap hiji dua tilu Astagfirullahaladzim ayaku kesel-kesel teuing teu pupus-pupus bantingkeun we ku aing rumah anu teu pupus-pupus we mun jam 4 ge ketek bagian organ ada aya bakakakna hiji dua tilu
kawin Vina Pamaga bagi kasukem sarang saja Bina simkuring di atas nami kru anu bertugas di komunitas budaya Sadewa yang dihapunten anu saageng-agengna oge taya deui anu sejak dikedal ke cagacan undur diri lalu jeung kapangaten sakali anu parantos di akad nikah pamugi sing sakinah mawadah warohmah urang pungkas ieu lalampahan nyulkeun ditawakuf nu saageng-agengna billahi taufiq wal hidayah wal inayah wa afi minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.